Aing mah lala joti pite menite suuk acan. Risia, anak ayo we sungguh teh kudu ngaguis. Pancik keneh sia teh daang teh nyekois orai. Pirakus lapar deui. Lain lapar mah, tapi hayang nyaneut. Kan aya kiripik tempe tuh pamere Ceipit. Lain kiripik tama beling. Nahaon coba kiripik tempe teh meuni teu as kitu. Ari barang bere teh sok asal we Ipit. Nah Risia, kitu ge alhamdulillah sia teh batur masak barak bere. Atuh sok lain dahar kumaha kiripikna. Geus. Tuh pan mage embung. Dari kiripik tempe nu ngeunah mak kiripik tempe teh gelicip. Ieu mah renyah pisan jeung gurih deui. Mana ngasaan? Yeuh. Ting heueuh nya. Ngeunah keneh ieu renyah. Nya heueuh lah. Jaba eta mah gluten free. Naon ge lu terapi teh? Ari gluten free teh emak bebas protein gluten. Intina mah matak sehat weh. Tuh geus mangeunah sehat deui. Matak cocok pisan mak dikonsumsi untuk semua usia. Oh nya bener. Masih untuk coprok kada hari ieu mah. Nya moal atuh da renyah. Manehning alus boga nu kieu. Nya boga atuh. Licik sia mah tidak angeun ngeunah mah disumputkeun. Nya heueuh atuh. Pan sieun dipenta.